Sampurasun barudak sadayana wilujeng patepan deui sareng Miss Intan. Tah, upami pendak sareng Miss Intan kedah nyarios bahasa naonnya? Leres pisan, kedah nyarios bahasa Sunda. Hayu langsung wae urang kawitan. Tah, ayeuna Miss Intan bade ngadugikeun pangajaran anu kahiji, nyaeta mika nyaah sasatoan jeung tatangkalan. Tah, dina pangajaran anu kahiji teh aya materi ngalentongkeun kalimah. Naonnya anu dimaksud ngalentongkeun kalimah teh? Langsung wae. Ngalentongkeun kalimah teh asal kecapna tina lentong. Nyaeta luhur handapna nada lamun urang keur nyarita atawa tiasa disebat oge intonasi. Sedengkeun ngalentongkeun kalimah nyaeta ngucapkeun kalimah tangtuna make lentong atawa nada atawa intonasi anu bener. Jadi, lentong itu artinya adalah tinggi rendahnya nada kalau kita sedang berbicara atau bisa disebut juga sebagai intonasi. Sedangkan ngalentongkeun kalimah yaitu mengucapkan kalimat tentunya menggunakan intonasi atau lentong yang benar. Seperti itu ya anak-anak. Barudak sadayana, ayeuna Miss Intan bade masihan contoh cara ngalentongkeun kalimah anu bener. Tah, contoh nomor hiji, Miss Intan gaduh kalimah euleuh itu uncal tandukna maniranggaek nya. Tah, cara ngalentongkeun kalimah anu benerna teh siga kieu barudak. Euleuh itu uncal tandukna maniranggaek nya. Nah, dibacana siga kitu kumargi kalimah ieu teh nunjukkeun yen tanduk uncal teh menirang gaek. Siga kitunya barudak. Tah, salajengna contoh anu kadua, Miss Intan gaduh kalimah wah piraku aya ucing sieun ku beurit. Tah, cara ngalentongkeun kalimah anu benerna teh siga kieu. Wah, piraku aya ucing sieun ku beurit. Jadi kalimah ieu teh nunjukeun maknya aya ucing sieun ku beurit. Jadi lentong anu benerna teh wah piraku aya ucing sieun ku beurit. Siga kitunya. Salajengna contoh anu katilu kalimahna ih dina dongeng mah gajah teh eleh ku sireum. Tah, cara ngalentongkeun kalimah anu benerna teh kieu. Ih dina dongeng mah gajah teh eleh ku sireum. Siga kitunya barudak. Salajengna contoh anu kaopat ieu aya gambar monyet. Kalimahna teh hei ka dieu ieu aya monyet make payung. Cara ngalentongkeun kalimah anu benerna teh nyaeta hei ka dieu ieu aya monyet make payung. Jadi eusi kalimah ieu teh siga nunjukeun yen ieu teh aya monyet make payung. Jadi lentongna kudu siga tadinya. Contoh anu salajengna nomor 5. Ieu aya gambar kelenci. Kalimahna teh duh itu kelenci buluna manila lucunya. Tah, cara ngalentongkeun kalimah anu benerna teh siga kieu barudak. Duh itu kelenci buluna manila lucunya. Tah, siga kitunya. Jadi kalimah ieu teh siga nunjukeun oge, nunjukeun yen kelinci eta teh buluna manila lucu. Siga kitunya barudak. Salajengna aya contoh nomor genep. Tah, dina nomor genep teh ieu kalimatna eta dina rambut dami aya hileud. Tah, tapi cara ngalentongkeun anu benerna teh siga kieu. Eta dina rambut dami aya hileud. Jadi siga anu kasienan kitu. Henteu dibaca lempeng, henteu eta dina rambut dami aya hileud. Tapi cara ngalentongkeun anu benerna teh eta dina rambut dami aya hileud. Tiasa dipika hartosnya dapat dimengerti ya. Salajengna contoh anu katujuh. Ieu aya gambar gajah. Tah, kalimahna teh lah ulah hayang tumpak gajah inggis ragrag. Cara ngalentongkeun kalimah anu benerna teh siga kieu. Lah ulah hayang tumpak gajah inggis ragrag. Jadi kalimah ieu teh eusina ngalarang.
tong hayang numpak gajah lah, jangan mau naik gajah. Inggis ragrag teh sieun murag takut jatuh. Jadi cara ngalentongkeun kalimah anu benerna teh siga kieu. Lah, ulah hayang tumpak gajah, inggis ragrag. Siga kitu nya barudak. Salajengna aya contoh nomor 8. Ieu aya gambar oray. Kalimahna teh, itu oray matana sagede kaleci. Tah, cara ngalentongkeun kalimahna anu bener teh siga kieu. Itu oray matana sagede kaleci. Jadi siga anu reuas si kalimah ieu teh cara ngalentongkeun kalimahna teh siga anu reuas. Siga kieu barudak. Itu oray matana sagede kaleci. Nah, tiasa dipika hartosnya ku urang sadayana. Salajengna contoh nomor 8. Kalimahna teh siga kieu. Uluh itu jarapah beheungna mani panjangnya. Tah, cara ngalentongkeun kalimah anu bener. Uluh itu jarapah beheungna mani panjangnya. Tah, siga kitunya barudak lentongna teh. Jadi nunjukeun ieu ge sami. Kalimah ieu teh nunjukeun yen si jarapah teh beheungna mani panjang. Lajeng contoh salajengna nyaeta aya gambar dinosaurus. Tah, kalimahna teh ari dinosaurus kumaha disadana nya. Tah, cara ngalentongkeun kalimah anu benerna teh siga kieu. Ari dinosaurus kumaha disadana nya. Tah, siga kitu nya. Jadi kalimah ieu teh sami sareng kalimah pananya. Jadi lentong anu benerna teh siga kieu. Ari dinosaurus kumaha disadana nya. Salajengna contoh nomor 11. Ieu aya gambar ucing kageleng. Ada gambar kucing terlindas. Tah, kalimahna teh siga kieu. Leuh deudeuh teuing itu ucing paeh kageleng mobil. Tapi ngalentongkeun kalimah anu bener siga kieu nya. Leuh deudeuh teuing itu ucing paeh kageleng mobil. Lajeng kanu contoh nomor 12. Ieu aya gambar japati. Tah, kalimahna teh hore abdi dipasihan japati sajodo ku Mang Dadi. Tapi cara ngalentongkeun kalimah anu leresna teh nyaeta siga kieu. Hore abdi dipasihan japati sajodo ku Mang Dadi. Siga kitu nya barudak. Jadi eusi kalimah ieu teh nunjukeun rasa gumbira, menunjukkan rasa senang. Hore abdi dipasihan japati sajodo ku Mang Dadi. Siga kitunya barudak. Lanjut contoh anu terakhir nomor 13. Ieu aya gambar kelenci. Tah, kalimahna teh duka nu saha eta kelenci teh. Tah, cara ngalentongkeun kalimah anu benerna teh nyaeta siga kieu. Duka nu saha eta kelenci teh. Jadi kalimah ieu mah dipake pikeun ngajawab pertanyaan. Misalna aya anu naros ka Miss Intan. Miss Intan, ieu kelenci anu sahanya? Tah, Miss Intan teh ngajawab ieu kalimah ieu. Duka nu saha eta kelenci teh. Siga kitunya. Tah, barudak sadayana. Tadi kan Miss Intan atos ngadugikeun materi ngalentongkeun kalimah. Tadi teh aya 13 kalimah dengan lentong anu beda-beda cara macakeunana dengan kalimah yang berbeda juga tentunya. Tah, meureun dina contoh anu tadi teh aya sababaraha kecap anu ku araranjeun henteu dipika hartos. Ada beberapa kata yang memang kalian tidak paham artinya apa atau cara pengucapannya bagaimana, seperti itu ya. Tah, contoh dina kalimah nomor 1 aya euleuh uncal tandukna mani ranggaeknya. Tah, arti ranggaek teh nyaeta tanduk yang bercabang-cabang. Arti dari ranggaek itu adalah tanduk yang bercabang-cabang. Ngartosnya salajengna aya kecap piraku. Tadi dina kalimah aya piraku. Aya ucing sieun ku beurit. Tah, piraku teh sami sareng hartina masa, mana boleh atau tidak mungkin. Jadi piraku, masa sih ada kucing takut dengan tikus gitu kan ya. Jadi piraku itu sama dengan masa, sama dengan mana boleh, dan sama juga dengan tidak mungkin. Salajengna aya kecap eleh.
eleh teh sami sareng kalah. Eleh teh sama dengan kalah. Jadi tadi dina contoh kalimat ada maknya aya gajah eleh ku sireum, masa ada gajah kalah dengan semut gitu kan. Salajengna aya kecap sireum. Sireum teh sami sareng semut. Sireum teh sama dengan semut. Salajengna aya kecap beurit. Beurit teh nyaeta tikus. Beurit itu adalah tikus. Salajengna aya kecap inggis. Inggis teh sami sareng khawatir. Inggis teh sami sareng sieun. Inggis sama dengan khawatir. Tadi kan di kalimatna lah ulah hayang tumpak gajah, inggis ragrag. Lah jangan mau naik gajah, takut jatuh. Tiasa dipika hartosnya dapat dimengerti ya. Salajengna aya kecap ragrag. Ragrag teh sami sareng jatuh atawa murag. Salajengna aya kecap beheung. Beheung teh nyaeta leher. Beheung teh sami sareng leher. Beheung adalah leher. Salajengna aya kecap disadana. Disadana teh nyaeta bunyinya atau suaranya. Tah, salajengna aya kecap deudeuh. Deudeuh teh nyaeta menyayangkan. Deudeuh itu sama dengan menyayangkan. Deudeuh, aduh karunya gitu kan ya. Tah, salajengna aya kecap kageleng. Kageleng teh nyaeta terlindas. Kageleng adalah terlindas. Karunya itu kucing paeh kageleng mobil. Aduh kasihan itu kucing mati terlindas mobil, seperti itu. Salajengna aya kecap dipasihan. Dipasihan teh sami sareng dibere, sami sareng dikasih. Dipasihan teh sama dengan dikasih. Salajengna aya kecap sajodo. Sajodo teh sami sareng sejodoh atawa sami sareng sepasang. Jadi sajodo itu artinya adalah satu pasang. Nah, dapat dipahami ya anak-anak. Nah, setelah materi tadi yang sudah Miss Intan sampaikan, saatos materi anu tos ku Miss Intan didugikeun, ayeuna aya tugas. Tugasna teh henteu hese barudak. Tugasna mung pelajari cara ngalentongkeun kalimah anu bener. Engke dina waktu telekonferensi bakal ditaros hiji-hiji. Jadi anak-anak semuanya pelajari video pembelajaran dari Miss Intan, pelajari cara ngalentongkeun kalimah dengan benar. Nanti pada saat telekonferensi akan ditanya satu persatu. Misalkan Miss Intan nanya salah satu murid yang ada di kelas 3A, cobi saha bacakeun kalimah nomor hiji misalkan teh. Itu uncal tandukna maniranggaeknya. Tah, cara ngalentongkeun kalimahna teh kedah sing leres, harus dengan benar. Cara membacakan kalimatnya itu harus dengan intonasi yang benar. Dapat dipahami ya anak-anak. Barudak sadayana mung sakitu materi anu tiasa didugikeun ku Miss Intan dina video pembelajaran kali ieu. Mugia materi anu tos didugikeun ku Miss Intan tiasa dipikahartos ku urang sadayana. Semoga materi yang telah Miss Intan berikan dapat dimengerti oleh semuanya. Terima kasih, hatur nuhun. Dadah.